Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Lantaran manehanana mah teu percaya teu iman. Itu bianihim ya maun bingung dina kalacutanana salilana lacut bingung. Wari jelema nu marabok emang bahagia bingung. Jelema anu judi emang bahagia bingung. Jelema anu korupsi sanajan nya meuli mobil mewah, gedong mewah dan lain sebagainya tetep ceuli datang ka bahagia bagi bingung sebenarnya. Geus dijelaskeun tetep bingung. Sieun ka dieu sieun, ka dieu sieun, ka dieu rempan, ka dieu rempan. Urang ieu nu senang mah hirup. Ieu urang teh mantap bisa anjrek cicing di majelis teh. Ndek datang ka jam sabaraha bae geh ieu teh tenang we terus kiai bae terus sakumaha nyana kenek aing gunana takut tenang-tenang tenang kumaha ngawuduk geus hutang teu boga pamajikan milu ka dieu jehe atuh geus ngadengekeun ngaji atuh tenang jelema nyalande kumaha deui atuh beres tenang lah ini eta nu jelas tenang mal itu tenang dok geura pejabat manusia kitu hebatna korupsina gede mobilna mewah imahna ge pohara jasa kumaha cak aing bae kanu geus beres kan si ieu gas penjara eta teh kan kekuasaan aya di manehna misalna hees mah tetep bae kudu make obat tidur emangnya bisa hees lamun teu make obat tidur teu bisa aya ente ye teh balik ka imah salat dahar geus teu kudu make di spring bed langsung bae di keramik hudang-hudang jam 5 eta kan tenang ya set cek pamajikan nang bu abah sia eta ku pohara amat teh ngojopak kieu kunaon eta ku tenang eta mah can sabaraha encan sabaraha mah balik heula ieu mah di majelis keneh geus hees di majelis keneh eta mah geus anugerah panggede-gedena eta mah geus antepkeun geus ulah dihudangkeun pokona jelema nu ngaji di majelis hees ulah dihudangkeun bahkan urang baralik antepkeun eta mah anugerah masyaallah karim tuh ya lamun ku Gusti Allah digegerakeun pamenta jelema-jelema anu teu iman ka Gusti Allah hayang digegerakeun turunan siksa ku Gusti Allah digegerakeun atuh meureunanan laku dia ilaihi majalun be akatungan geus teu kacarita teu bagus nu menta ku Gusti Allah teh diantap ulah dikukumahakeun eta keur carita asli urusan-urusan ketauhidan urang di imah lamun ngahayukeun pamenta-pamenta pamajikan moal beres urang teh boga kabageuran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere ku urang teh dimomoy pamajikan dek ayeuna teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh pamentana tetep bae ku urang kan teu kacumponan anu urang cicing lah kak bahasana geus kos kitu teh urang mana meureun teh mah lah kak geus bani ai geus bisa nyumponan maka geus ye tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu tah geus kak mumpung ngarora keneh kagak balik kula balik imah nu saha emang geus ulah nyaritakeun imah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba pun geus tolak kula mah geus eta tolak lamun salakina sarwana heuh jadi tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarra kana hayang ditolak antaran marah pamajikan anak istijalahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ke kos hayang neuk meuli emas hayang gegeraan teh ieu sarua jadi teh hayang ditolak hayang gegeraan haju diayukeun laku dia ilahi majalun atuh selesai geus tolak tilu bain kubro ulah
tuturkeun Gusti Allah lamun pamajikan hayang ditolak kajen teh kumaha urang cicing bae urang terus bae kunya nata digebugam anggap urang teh bedugnyana atuh pamajikan ngomong gitu kan nggak ulah dilayanan ulah lamun dilayanan sarwana beres laku dia ajalum selesai ajal rumah tangga beres ulah antapkeun bae ya kak ngomong atuh ngomong ieu teh rek ngomong sama sekali sama kakak kapal padahal banyak ge sarua bae ngan geus tahan geus ulah ngomong naon tuh dasarna teh bang jelema tuh boga hayang jasa ai penting hayang nangkon itu beres awe mah kos gitu kabeh awe mah kos gitu geus ulah dilayanan geus mendingan urang mah ayeuna ka jaro kamar atawa ka masjid nangkarak enggak ulah balik geus asar terbalik maghrib terbalik ge isya ge nanya ke haji itu di masjid aya terbalik atuh kunaon jeung gitu bae ngabageurang kan nya ge sarua bae haji urang terbalik-balik malah mangariung heula kaji aya di masjid henteu tadi mangariung engke bejakeun baliknya mulai geus tah terbalik ngahajanya dan ngarokok atas ngariung teh ngobrol aya anak nan letik apa cak mama ge balik ulah dilayanan awewe mah ulah engke ge nyamperkeun deui emangna kumaha kitu bu lalaki sakieu hese na mahal lalaki lalaki modal mana amin bae modal siapa dicempal mahal teh asa kanyana naon deuleunan eta sih tah iya ulah sok dilayanan ieu takbandarul ladzina la yarjuna liqa'ana maka ku kaula nu agung ceuk Allah diantep ditinggalkeun alladzina jelema la yarjuna liqa'ana kafir-kafir anu teu hareup teu berharap kana kapanggih kaula nu agung lantaran teu iman teu percaya anu manehna teh amauna fi tugyanihim anu terus bae bingung dina kalacutanana jelema lacut makan bingung kafir teh bingung ku kakafiranana musyrik teh bingung ku kamusyrikanana jokana jelema anu teu akur jeung bag-bagan agama bakal bingung kajen ku kumaha polisi Islam tapi agamana Islam iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sanajan manehna ngalaksanakeun tugas-tugas manehna di antarana ayeuna teh kapan tugas-tugas masker sarua di jero hatena namanya ngalengis polisi tinggal polisi hatena mah tetep bae ngalengis tetep lamun memang aya sinar Kangjeng Nabian ngalengis tetep bae Gusti sebenarnya mah ieu teh bertolak belakang loba polisi nu bager polisi nu hebat loba henteu sakabehna polisi bajingan henteu ngan mayorit loba nu bager polisi ya Allah ya Rabbi tentara loba nu bager sarua bae tergantung kumaha sinar Kangjeng Nabi nu aya dina qalbuna da urang ge ngabutuhkeun TNI ngabutuhkeun polisi untuk keamanan negara lamun polisi di kumaha boro-boro cek ulah ya boro-boro negara urang liwat bae di dieu mobil asup di dieu mobil asup di dieu mobil asup pertigaan ngancing mun polisi ribut jelema urang butuh ka polisi tuh datang polisi kan urang ngaju drive alhamdulillah urang sok nanyakeun polisi ka mana sih ye lantaran ini ngancing ieu mung ele ieu mung deuk mundur hese deuk mundur hese geus drat tapi ku polisi makan bisa bae sebabnya anak anu sohibul jalan kan nya
hese urang bray barang yang polisi teh dibutuhkan kan berarti kurang henteu miceun urang butuh ke polisi teh lain lalagaan ketika nu leutik we soal eta tah nah TNI sarua kene we ieu nagara lamun eueuh TNI na kumaha janya nama diciptakeun untuk perang tinggal niat mah anu bener boh cacak-cacak eueuh TNI negara indeu kumaha nya geus siap nya nama perang nyawa ditarokeun daripada negara digadekeun mendingan aing paeh eta kan tekan tentara kan kudu muslim eta kan sieu mah lain nguludan berkat pokona nyawa digadekeun untuk berkat pamustungan jasa teman jelema atuh pora aing mah tah ulah-ulah hayang ngarobana hayang ngarobat tekad eta beta heuh tah kadanan cara TNI mah tah mah nyawa digadekeun demi untuk bangsa jeung negara kadanan cara eta mah aing mah tah hayang ngaroba eta beta ulah hayang teuing berkat hese tah aing betul leutik jasa jadi kiai teh bisa ngarobah-robahnya nacan heran aing mah da meureuh teh geus panyakit datang ka paeh bener nya ya Allah makan budakan pun usia iya ya ulah aya awewe teh kemudian mah tetep bae mun marah-marah bae eta memperwatakan awewe teh mah kos kitu mah tetep urang nu jadi salakina kudu laer tali Aisyah lah ngaranna ge bibirna opat ieu itu lamun teu luhur ngocomang nu handap ngocomang emang nu handap sok ngocomang loba ngomong sia geus kitu bae pokona mah guys antap aman ulah sok digegerakeun tenang kege kaduhug sorangan kege geus bener deui mah meunang saminggu ka hadena kakak kula kamari keur minta tolak teh ku kakak henteu dicompona lamun dicompona meureun beuh kakak di mana kula di mana tuh kan ngomongna mah ka situ meunang bae 2 poe ribut deh tolak deui hese jeung awewe mah pokona mah jelema bisa ngabangun pabrik jelema bisa ngabangun organisasi jelema bisa ngabangun perkumpulan tapi ngabangun rumah tangga kandas lain lalagan titipan istausu bin nisa khair aing wasiat kaula wasiat cakang jeung nabi sing hade marana kabeh menghadapi wanita sebab awewe khuliqat minad dila diciptakeun awewe mah tina tulang rusuk kumaha tulang rusuk bengkok pain akomtah di mana ku anjeun dilempengkeun atuh kasar tah pecah anjeun ku kumaha ge eta geuseusan rumah tangga wah ini samtat lamun anjeun menikmati awewe kajeun bengkok-bengkok ge atuh bengkok bae terus piha iwajun datang ka paeh bengkok paeh ngana kurang teh hirup lamun geus bisa berhadapan jeung awewe nu bengkok tapi nyaman geus hebat eta lalaki sejati ngaranna nu geus kitu ye atuh nuturkeun awewe bae mah oh lalaunan mun awewe hayang ka mall bae ku urang barengan jeung kakak datang ka mall ai nyana bae mah pan sadaekna ai jeung urang mah kan ulah kebal-kebal urang atuh pura-pura aya ieu aduh aya janji urang cepet-cepet kak padahal mah can alus ka deui gampang padahal mah teu boga duit ka deui wake taktik atuh udah sudah diumbar bae terus saya geus sadaekna ke kakak mah di dia ngawan di da eta mah teu beres sisa lakina teu beres tuh beres kurang ajak penting ning tahajud cenah tuduh tuh kamari kan diajak ka mall mah sadaekna kuari diajak tahajud atuh kudu akur ka mall tahajud lamun neng daek tahajud isuk ka mall deui gitu lamun kuari teh daek tahajud moal isuk kan kudu diaping ku urang kajeun lah teu ka mall ge embung tahajud goblok aduh masya Allah tinggal orang mikir bae aing memang menang pemajikan di mana sih asli ternyata orengannya di pondok pesantren Korea cing lu paingan atuh esa di bebenerna orenganan masya Allah aya tuh pondok pesantren cing lu esa jasa
boga duit nah titah muludan bae ngaju bae neng eta kan aya RT minta muludan bere atuh duit kakak bae sih heulanan neng ge keur teu kaur hese jasa masyaallah neng ieu kakak ieu gitu duit neng bae teh duit neng duit kakak kan ngomong bae duit neng duit kakak geus kajan-geusan bae gara-gara RT minta muludan tungtungna mah berencai dasah ulah ngomong teh perseban teh persaben teh kadenge pamajikan aing mah kos kitu tah sumut tah hese dipenta jang muludan hese deh sakjana sarwana ka pamajikan bukunya lagi sarua cak RT aduh aing ngahareupan nu ribut goblok aduh aing bekerja pertikeun bahasa-bahasa Cikupa Pasir Gadung di pondok eta kon bahasana kos karitu di Cilongok kan rapi neng aya kene artos tah pasikeun ka RT tuh kan kanggo naon masyaallah leles hate eta ku aana bae ge masyaallah karim entos neng ulah ka mamana emang kunaon ke duit AA bae emang kunaon sih neng nyebut AA asana ngarempeyak hate aduh balai bapana datar bapak siam kos kitu baheula ngeunah na hirup rumah tangga teh mana munciak mata dage gitu bae ya Allah aing mah teu kudu numpakan sia aing mah ngadenge aana bae geus sumbat hirup aing masyaallah kari tapi nu geus boga pamajikan kos kitu geus antepkeun jabal kebal hirup di dunia ye geus pasobrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifu geus kudu kieu bae dibade kursi nasib aing meureun nah iyalah ya jadi ieu ku Gusti Allah teu digagarakeun mun digagarakeun beak atuh kabeh endek di mana dakwahna Kangjeng Nabi hayang ka tembong ka deuleu katinggali keistimewaan dakwah Kangjeng Nabi dicaci dimaki diciduhan dihina tetep bae istiqamah Kangjeng Nabi tugas kaula dakwah bae daekeun jeung teu daekeun urusan manehanana hidayah ti Gusti Allah tugas kula dakwah beres entek urang ge kos kitu tah jadi kiai teh jadi kiai mah dakwah bae geus geus teu kudu hese-hese pokona urusan daekeun jeung teu daekeun urusannya aing mah dakwah bae ieu mah lain kunana kiai ngomong doang ulah waka ka batur kiai bae heula aing mah ngojek bae yang kurang ngaromongkeun aing we dah budak aing mah jadi Grab aing mah teu beres sama kiai kamari mah pondok pesantren kuari pondok pesantren Grab teu bagus sing sabar tenang menuju ridho Allah nunggu bongkeun ambalaya tetep tegep bae engke ge haseup ka istiqomahan urang ka ambu henteu kudu diomong-omong ku urang haseup kelurusan hate urang ka ambe ku makhluk-makhluk ku jelema-jelema teu kudu diomongkeun teu kudu diajak teu kudu make pondok pesantren Asupendia Al Jahannamiyah teh enggak kurang lurus menuju Allah engke haseupna kapan ka ambe ku jelema ya Allah ya Rabbi kita zaman bos kitu jahiliyah tetegaran jahiliyah teh tina jahul artina bodoh bodoh teh lain bodoh teh nyaona naon nu ngaranna bojal teh pinter kabina-bina debat jeung Abu Jahal di masa eta teh jarang anu menang jeung Abu Jahal teh Abu Jahal teh ditokokeun nu mantak ditokokeun teh lain jelema bodoh pinter kabina-bina Abu Jahal teh dina bahasana jeung sagalana mantak ditokokeun teh pinter bodoh tetenya hokas sesembahan anu asli bodoh
kuarita lamun urang ningali orang-orang Yahudi atuh palalinter bahkan kapinteranana teh geus diakui dunia. Kristiani teh palalinter tapi cakuran mata teh bodoh lantaran teh nyaho kana sesembahan nu asli. Ai urang mah ieu teh disebut pinter henteu disebut bodoh heueuh. Lantaran atuh urang mah bodoh teh beneran bodoh. Batur mah jadi kebanggaan naik kapal teh urang mah naik kapal teh bingung di mana meuli tiketna. Sanggeus teh meuli tiket teh deui leumpangna jauh jasa ka kapal teh. Jadi urang mah tetep ngahayal teh goblok naik kapal teh ngeunahan naik angkot sia. Kapal mah capek leumpangna. Angkot mah di mana hayang. Stop, naik. Kurang seutak-seutik mah men teh ka kenek ya ampura. Bukan? Tapi naik kapal ulah jadi kebanggaan, capek. Di mana beli tiket, di mana urang asup. Aju aturan-aturan anu ge di kapal teh teu meunang sambarangan, korsina ge geus aya merek-merekan teu meunang berubah. Kapan ayeuna ka Mekah maka pan sapira urang pangodokan, urang Kendal. Sapira urang Terep. Pondok. Lu teu nyaho ka ler kidul. Datang ka jero kapal 1000. Mun upamingpina atuh geus ribut jero kapal teh. Ngan ku pamingpina geus ulah ribut. Ieu cenah kula di mana ya geus diuk bae geus diuk di bagus. Ngegera diuk bae di mana bae geus diuk. Cenah kudu make atur geus lain sapira jeung babaturan geus. Darah diuk bae, yang diuk bae kabeh. Engke ngomong sih, coba kursi aing, sing kursi aing. Maksudnya geus ojol lah, geus ojol. Geus. Ulah darah urang mah rombongan asupna masalah. Dibatur bermasalah teh kos gitu. Batur masalah itu korsina menang mesen kapan komor sebelah kiri aya dari hareup dan mas tuh mah mesen korsina ge urang mah teu dibuntut los. Oh cek jero kapal ngeunan joyak-goyagan tadi sia naik dari mana dibuntut atuh pahingan atuh sakitu ge ujuan sia di jero-jero kene komo batur wae nu di luar di talian sia. Aduh masyaallah. Urang mah geus teu beres. Komo urang Madura mah. Urang Madura mah geus parah tah bodohna deui. Madura mah bodohna deui. Jeung cek urang Madura kok begitu. Ye, nya mah neuleuh kapal capung teh, neuleuh kapal capung. Orang ni belon, nah kenapa orangnya di dalam kipasnya di luar? Aduh. Mana panas kan di dalam itu? Bagaimana itu katanya? Ceknya nama kipas tahun baru goblok. Orangnya di dalam kipasnya di luar. Madura sama begitu. Nah, iya Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia. Sanggeusna lahir gede. Ngagibeg kabeh musyrikin Mekah. Kulantaran di dele berbeda Muhammad. Diletik datang ke masa balik. Ya Allah pikasieun Muhammad. Komo begitu umur 40 tahun diutuslah Kanjeng Nabi jadi rasul. Iyalah inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idni wa sirajan. Inna arsalnaka syahidan. Wow, Kanjeng Nabi teh diutus teh jadi saksi model. Kamodelanana nyaksian umat-umat nu bareheula. Padahal panderi kehebatan Kanjeng Nabi teh panderi ayana tapi nyaksian nu bareheula. Pan meureun saksi mah kudu nyaho. Pan Kanjeng Nabi na panderi kok jadi saksi dibere ku Gusti Allah keterangan-keteranganana dina Al-Qur'an deuk kumaha teu nyaho. Syahidah wa mubasysyiran mereka berberita surga sesuai jeung aturan-aturanana hirup di alam dunia melalui syariat bakal dibere surga. Nadhira Allah nyiptakeun neraka. Ketika nu teu akur jeung syariat bakal dibere pangbalikanana
neraka nazir wa da'iyan ilallah. Kanjeng Nabi ngajak terus ke Allah biizni dengan izin Allah. Wasirajan munira, kanjeng Nabi teh bagaikan lampu anu nyaang. Anta syamsun anta badun anta nurun fauqa nur anta iksir wa ghali anta misbahus sudur. Bah ieu urang diuk di dieu lamun lain aya syamsun wa badrun moal bisa. Ieu teh kanjeng Nabi nyorot ka hate-hate urang. Kanjeng Nabi teh geus maot secara zahir, tapi sinar kanjeng Nabi na dicikupa sacikupa kasorot blah. Belaraja sabelaraja kasorot blah. SPT sa SPT kasorot blah. SPT teh sebatan. Mau mau blah. Masya Allah kasorot ku sinar kanjeng Nabi. Tipe tingkene geus bae ngajelongok lamun lain sinar kanjeng Nabi mah bisa. Nu sinar kanjeng Nabian mah boro-boro tipe tingkene dek ngaji, bahkan isuk-isuk batur ngaraji nya nama indit. Tinggal ragap diri urang ieu sinar kanjeng nu aya di urang apa sinar Abu Jahal. Tuh kan kadeleuna mah sinar kanjeng wallahu alam jerona. Aing nunjukna ka mana maksudna. Oh, udah le curug aing. Anta syamsun anta badrun anta nurun. Nah, ini Al-Qur'an sirajam munira. Lamun eueuh sinar kanjeng Nabian urang geus acak-acakan hirup teh komo di tengah-tengah negara keur mejeuna kos kieu. Situasi politik carut marut ekonomi gitu kene harapan kaharep dan can jelas lamun sinar kanjeng Nabian wallahu alam putus harapan kajen kukumaha ge tapi kulantaran aya sinar kanjeng Nabian keun baelah jak politik aya nu ngurus ekonomi aya nu ngurus janyanan nu urusan politik ku hawa nafsuna ieu ekonomi diurus ku nyana ku hawa nafsuna ieu meureun patula patali antara negara-negara jeung boga niatanana wallahu alam keun bae meureun keur disungkun ku Gusti Allah jasa kedeung deui ge pararaeh nyana ge sarua jageuning paharto ge maot Gus Dur ge pupus teteh Habibi ge paeh atuh meureun nu ka dieu ge balodar ka sarua. Nah ieu saya ulah seri atuh nani ngomong gitu kurang saya seri mah keur carita itu kan iya geus urang mah amankeun diri urang lah geus jamal kebal deui. Nah payah neangan Maisah yuk bawa hasilna tah neng yuk urang pake dahar nginum pake ibadah ka Gusti Allah jageuning nu sugih ge jamaot ieu nu gagah ge jamaot ieu beda jenderal-jenderal ge anu bintang na di dieu teh aya bintang 7 aspirin teh mah tuh paeh sarua parah atuh komo urang eta bisa ngomong kos kitu kunaon aya sinar kanjeng Nabi mun sinar kanjeng Nabi mah matak nu matak jelema dititah ngaji teh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kunaon eta lantaran sinar supaya gede dengan sinar orang bisa tenang menghadapi situasi jeung kondisi kumaha bae sinar kanjeng Nabi ya nu matak lain maca sholawatna ieu teh nu mahal teh lain maca assalamualaikum nu mahal teh bisa bae dibaca Quran assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum nu mingpina ki fudhali assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum dipimpin kunyana ngeunaheun masyarakat mir rabbis samai ngeunaheun kan gorenganan di jero nama neuleukeun cau Ambon maksud lah ngomong siapa komor rajana itu ona mah ya gawean assalamualaikum siang tenaon mau berkat pamalingan berkat sama kos itu mah tuh dibudoli ona nya nama aya gawena ieu tuh gawe naon berkat beak kabeh kunyana
iya nu mahal lain eta kunaon rasa hadir Kangjeng Nabi di benak hati orang eta nu mahalna. Assalamualaikum Zainal Anbiya, assalamualaikum Atqal Atqiya. Miro bisa terus dibaca kurang teh, tapi terasa hadir Kangjeng Nabi nak duit mulu dan beak. Ya kan? Cawa Ambon Ambalaya. Pas ini jeung ieu eta kan teu hadir Kangjeng Nabi na. Tapi lamun hadir Kangjeng Nabi na, masyaallah. Urang keluar ti majelis, sendal urang hadir Kangjeng Nabi di dieu. Hadir Kangjeng moal dae. Diberes na jepit kela. Diberes nalin kegeng tenten lili umum itu. Diberes sendal kulit mangga. Tuh siapa pacar bener bae goblok sih mah. Aing mah keur ngomong teu hadir teh Kangjeng Nabi. Hadir Kangjeng Nabi melek ya Allah ya Rabb. Meureunnan ku Gusti Allah tita ulah make sendal meureun babanggaan teuing aing make sendal teh. Ja aing mah lain jelema mulia, wali lain, kiai lain. Kok make sendal bagus-bagus teuing. Ngabangga-banggakeun dampal suku muliaan mana dampal suku aing jeung taneuh meureun muliaan taneuh meureun manan kitu ge jataneung man teu pernah takabur ai meureun nu mantak dileungitkeun teh pamalingan teh gerak Allah paling coba hayang nyaho kumaha ye nang gerak Allah teh tukang pamalingan ge ngiskin teh beto sendal haji pendek paling dipaling goblok lari sendal berarti teu hadir Kangjeng Nabi nu hadir Abu Jahal teh. Deh, barang Ki Fudoli mah leungit sendal, wioskeun wae. Berarti Kangjeng Nabi. Tuh hadirna Kangjeng Nabi. Nya nama teu mana wioskeun wae. Sapira sendal tuh kan ngeunaheun kadengena ku urang. Nggih. Iya nu mahal teh naon kehadiran Kangjeng Nabi na. Salam teh lamun urang teu ngarasakeun hadir Kangjeng Nabi atuh diganjaran mah diganjaran ngan eueuhna naonna. Tapi lamun urang ngarasa hadir Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Ya assalamualaikum. Salam ieu teh langsung ka Kangjeng. Kangjeng teh kan dari assalamualaikum cek Kangjeng Nabi. Assalamualaikum asbal-asbiya ya salamat Kangjeng Nabi Assalamualaikum di mana sih ya assalamualaikum Kangjeng Nabi langsung letik dunia nisbati Kangjeng Nabi letik boroti Kangjeng Nabi wali begitu letik dunia teh bisa hihiberan ke Baghdad ke Mekah ke Madinah wali atau ke Kangjeng raja ning raja Abdulul Makhlukat kita lagu Kangjeng Nabi set orenganan di Cilongo keur assalamualaikum belah ditu di deuleu aya nundutan sa anu make jas cak Kangjeng Nabi kok nundutan aduh Abu Bakar ka dieu tinju tengah hormat sia ka aing teh keun hati atuh mantak balik muludanna ge eunana naon sebab naon kehadiran Kangjeng Nabi dieu mahal. Tak iya nu mahal teh rasa hadirna Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Ulah waka ka Gusti heula luhur ke Kangjeng. Kunci segala kunci dunia aya di Kangjeng. Kunci ma'rifat aya di Kangjeng. Kunci surga aya di Kangjeng. Kunci neraka geus dipasrahkeun ka eta. Maksudna dek jam sabaraha bae mangga. Allah ya Rabb. Dah. Itu maksudnya non. Coba ragap diri orang jaheuh nya ceuk. Aing ieu geus datang ka mana ngarasakeun kehadiran Kangjeng. Ya Allah ya Rabb. Lamun Kangjeng geus rasa hadir, urang bakal nak hirup 100% bakal bener. Udang urang ti penting. Begitu hudang teh nu hadir di jero benak hati urang Abu Jahal pasti merengket ya atuh isukan dek gawe isukan ka kantor aduh tutuduh sekian teh moal berak deh eta Abu Jahal teh jero tapi lamun hudang masyaallah Kangjeng Nabi mah kulemenangan sakedik wengi teh
di mana wengi langsung Kangjeng Nabi mah salat. Masya Allah kagambar udang Kangjeng Nabi, gugah Kangjeng Nabi, kacipta Kangjeng Nabi teh. Di mana Siti Aisyah milarian Kangjeng Nabi nuju sujud, nu matak dicepeng ge dampal sampean anakku Siti Aisyah teh. Oh, da ieu Kangjeng teh nuju sujud. Tadina mah suuzon ngaranna ge dicandung. Salaki teh di tempat sare ieu teh ka mana? Siti Aisyah ngaranna ge awewe manusiawi kan, asana gitu kan, asana ya langsung Siti Aisyah udang gitu, udang teh mana Kang barang ditanya dirampak, oh keur sujud ya Allah ya Rabb. Yo setiap lain sekali Kanjeng teh ngitip aya teh nyorot kehadiran Kanjeng Nabi di hati urang hudang peuting ya Allah. Kanjeng Nabi mah kebanggaan peuting teh, di mana peuting teh salat Kanjeng Nabi. Numantak aya bae dongengna dugikeun ka Kangjeng Nabi teh barare sampeanana lantaran teu liren-liren salat. Haji Pendi ge baru sarua main bola banyak kita. Nah, Abu Jahal kan berarti. Waduh, Kangjeng Nabi aya sorot ka urang, set urang hudang teh penting bakal giat. Sok. Geus datang ka mana kehadiran Kangjeng Nabi. Mantak dina torikoh Kanjeng Nabi Sayyidina Husain, Ja'far Shadiq, Zainal Abidin, Ja'far Shadiq, terus ke belah dieuna Musa Al-Kazim, terus ke guru urang. Geus urang dina torikoh mah asal hudang bae isin amat ka guru, cak guru teh ulah datang ka teu hudang ti peuting teh walaupun 2 rakaat salat be lamun teh mah ieu guru nyahoeun dina torikoh mah kan gitu. Di guru nyahuan bahwa orang teh hudang isin amat ulah waka ku Kangjeng ku guru bae heula. Tuh ku guru bae isin ka guru teh sedengkeun guru torikoh mah kan mursyid bahkan nyahuan beuh ya aing hees bae mantak sok ditebak walaupun geus maot ditebak sia hees bae padahal geus maot guru urang teh geus maot tapi ngelingan ka urang nepak Haji Pendi teh alhamdulillah ditebak barang hudang teh beuh horenganan tadi paeh teh beurang lain guru mu si juri teh mah meureun nu mantak nepak teh meureun boga hutang si eta na aya gede ge sarua bae tuh kan tak ieu kehadiran Kangjeng Nabi terus datang ke mana coba urang lamun urang terus hadir Kangjeng Nabi bakal lihat komo di Madinah. Di Madinah teh asa hadir bae Kangjeng Nabi teh geus urang teh diuk bege di hotel bari maca merenung Kangjeng Nabi na aya di payunan urang ya Allah ya giat. Jadi imam bae kuari emang dunia ieu nisbati Kangjeng Nabi gede leutik atuh nisbati Kangjeng Nabi di urang atuh gede sote di Kabanten bage hese naik mobil bae guru make ongkos sakalina naik mobil angkot di jalan kempes Kabanten bage 20 peuting. Eta kan jelema nu bodoh teh kos kitu. Hei wali mah detik katigalu bentak saha nu maca shalawat ngancer ka Kangjeng Nabi lapor nu salam bentak salam uleureun assalamu alayka ya Rasulullah dipeting teh urang assalamu alayka ya Habiballah assalamu alayka ya Safatullah terus we urang dipeting teh salam ka Kangjeng Nabi engke ge aya suara Pendi salam ini temanmu kakak Pendi mana sini bareng duduk rurundayan orang sabangsa jeung sanagara itu kunti anak bikangna ya kunti anak lalakina tah ya kehadiran Kangjeng Nabi Masya Allah karim. Nah dakwah Kangjeng Nabi sirajam munir bagaikan lempung anu nyaangat. Ieu urang diuk di dieu teh aya sirajam munira nyorot ka urang. Sehingga urang hayang nyaho cacaang-cacaang nu sabenerna. Sanggeus tadi dijelaskeun. Oh ieu haram, ieu halal, terbuka urang. Eta teh sidar Kangjeng, badak deuketan gerege Kangjeng. Nah, ieu Kangjeng teh terus dakwah. Barang Kangjeng diangkat jadi rasul teh ngagibeg musyrikin teh kapirin
kafirin teh kewalahan lantaran Kangjeng Nabi teh jelema anu dianggap hina cek maranehanana fakir aya di Kangjeng, miskin aya di Kangjeng, yatim aya di Kangjeng, tapi geninganan ngaku diangkat jadi rasul. Kaget itu kabeh tokoh-tokoh Mekah teh. Terus Kangjeng Nabi teh dakwah door to door kabelah dieuna pas dak di matung wah ada jahil jelas-jelasan Kangjeng Nabi wah walahan jelema berduyun-duyun rada loba nu arasup Islam. Waduh cek kafir teh kieu amat isin ngaran Muhammad teh pohar mada iya Kidir bin Haris teh ngadoa ka Gusti Allah tetep Allah ya Allah in kana hadza huwal haq fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi adzabin alim. Goblok da orang kafir. In kana hadza huwal haq, namun memang ieu Muhammad teh bener diangkat jadi rasul ku Gusti. Geus Gusti ulama maninggal ieu fa'amtir alaina hijaratan minas sama' turunan garedeg bae geus. Hujanan batu baik awi tidak biadabin alim atau siksa dengan siksa-siksa anu pahara lain iman kulantaran manehna mah hasud ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi sehingga pepentaanna ge lain lalagan lamun bener Muhammad diangkat dari rasul ku Gusti geus pamtir alaina hijaratan minas sama hujanan galedeg batu jeung sajabana awi tidak biadabin alim atau siksa gempa ke angin ke nggak segala rupa pepenta anakan teu beres sebabna teu percaya ka Gusti Allah teu percaya aya siksa kubur teu percaya aya pertanyaan kubur teu percaya aya nikmat kubur teu percaya aya ba'ats dihudangkeun ti kubur teu percaya aya mizat teu percaya aya siratal mustaqim teu percaya aya surga jeung neraka kafir itu ngaranna teh sehingga tumpuan hirup tega di dunia dan dunia jeung dunia bae unggal poe nu dia di gundam lagi dunia gundam lagi urang makan gundam teh lumayan aya kaakheratan seuti kadang maca sholawat gundam teh komunitas gaji mah teh kieu datang ka imah ju hees tas dahar teh terus salat dahar gundam lagi lain aduh Muhammad tuh gerokan ku majikan kak gundam Muhammad goblok si Muhammad can mayar ka aing suganda Kangjeng Nabi lumayan dah Muhammadan nya paling tetanggana nu ngaran Muhammad boga utang atawa nya anak Muhammad iya ya urang mah rada deres ka akhirat ieu kafir teu aya nah pepentahan teh kan bade geus siksa kami turunan galedeg, turunan batu, turunan siksa-siksa, nges turunkan pokoknya mah adab daripada iman ka Muhammad pani disiksa. Ya Allah ya Rabb, urang makan cinta jasa ka Kangjeng Nabi teh sehingga urang menta cacaan. Ku cacaan Kangjeng Nabi teh kan urang geus ngarasakeun nikmat, geus kadeure surga kadeure neraka eta teh cacaan Kangjeng Nabi teh. Duh, lamun aing hirup kos kieu bae meureun ka neraka eta teh lain urang cacaan Kangjeng. Hasil tina ngaji Masya Allah karim muludan sugan be urang teh ieu teh menang syafaat di Kangjeng Nabi cacaan Kangjeng Nabi aya di urang negara kos kieukeun bae antepkeun bae kana ulah mikiran negara urang mah urang cacaan Kangjeng Nabi nyorot ka urang siroja munir mahal teh ya Allah ya Rabb mentak datang urang daek kudang dipeting daek tahajud daek maca sholawat cacaan Kangjeng Nabi tuh kan cak Kangjeng Nabi teh ya tuh cintakeun geura ka Allah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum nah kuari cintakeun ka wali-wali Allah cak Kangjeng Nabi cak aku Kangjeng Nabi sebab wali Allah anu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun Kangjeng Nabi nyaritakeun aya manusia diciptakeun ku Gusti Allah anu jasadna mah di dunia tapi arwahuhum fil akhirat cak Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu. Nah cintakeun kepada para wali Allah urang teh cinta ka wali teh kunaon eta aya sinar Kangjeng lamun eueuh sinar Kangjeng Nabi mah urang api lain nu mantak merena ge receh eta teh eueuh sinar Kangjeng Nabi aya letik mah mere tuh
series ya teu mere teh maka jeung kumaha masalah sih masalah ieu keur carita doang carita ge cenah kiai atuh ai karasa mah ulah ngomong sia mere henteu batur mah series mere sia kan sinar Kanjeng Nabi Masya Allah betah orang aya sinar Kanjeng Nabian di UP ya mantak baratah kunaon itu oh sinar Kanjeng Nabi lain uduk 2 piring sudah teh sinar Kanjeng Nabi uduk masa pira uduk cuma jasad doang tapi sinar Kanjeng Nabi nah Masya Allah kan alhamdulillah kan mahal tas sinar Kanjeng ketika nyaritakeun Kanjeng Nabi lantaran aya iman urang ka Kanjeng Nabi resep urang sabayan nyaritakeun resep bae sebab naon ngahiji nyatu di kalbu urang aya Kanjeng Nabi Muhammad sinar ya tinggal dikembangkeun doang sebenarnya mah tinggal dikembangkeun ngan ieu urang teh kadang-kadang ngaji di hiji kiaina hasud anu Kanjeng Nabi mah ngaulah-ulah hasud urang ngaji ka kiaina hasud mentek teu betah urang tuh Kanjeng Nabi ulah hasud jeung Kanjeng Nabi ulah ujub ulah takabur haiprak aya nu bagahan ngaji teh boga panyakit kos kitu urang teu betah urang nanya ka diri urang kunaon sih ku Kanjeng Nabi titah ngaji tapi ngaji ka si eta teu betah oh horenganan aya hasudat aya panyakit nu ku Kanjeng Nabi ulah diayakeun aya di nyana mantep urang cenah ka Cilongok mah betah bae ngaji nu mantak betah mah ngaji teh di mana di luar di Takal Ambon atuh teu betah kumaha aja wauh teu naon teu ka kiaina ge cek cenah geus aing mah betah ngaji di Cilongok mah wauh teu naon teu aju ngajina sakadaek na aing cenah kiai mah ngocopak bae aing mah ngarokok bae atuh lama kumaha sia bae tah mah nyayomkeun aing burung los kiai ngocoprak aing mah aing sama sia barang di deuleut teh geus beak 2 bungkus bau budak emang teh mah tolol teh jelema tah tuh nya da hudang tuh tenang kajeun ke minggu hareup mah ulah teu nah sinar Kanjeng mahal ya Allah ya Rabb nah pamenta para kafir-kafir teh hayang digegerakeun ka Gusti Allah sarua jeung Gusti siksa bae kami daripada kudu iman ka ngaran Muhammad sanajan eta Muhammad diangkat jadi rasul ku Gusti teh mun nya teh mah bener diangkat jadi rasul tetep bae abdi mah moal iman ka ngaran Muhammad daripada iman Gusti maning siksa abdi mah Gusti siksa bae turunkeun galedeg turunan batu guludug atau siksa berbagai siksa kami mah daripada kudu iman ka Muhammad bebeakan tam sarua jeung geurang Gusti siksa embung iman ka Muhammad jeung teu hayang leuleuh Muhammad dakwah lamun ku Gusti Allah eta pamenta para kufar teh dicumponan dibayar kontan atuh acak-acakan nemantak ayat diturunkan ketika musyikun teh menta dengan segera ka Gusti menta disiksa ku teu percaya-percayaanlah kana karisalahan Kangjeng turun ayat walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum lalam bimaradih lamun bae Allah ngagegerakeun kana kagorengan anu dipenta ku manusia kagorengan anu dipenta ku para kufar teh digegerakeun ku Gusti Allah teh dicumponan dikontanan percis sakumaha hayang gegeraanana nalika menta kahadean pan jelema mamun menta teh hayang gegeraan bae Gusti abdi teh butuh dunia hayang gegeraan abdi butuh Gusti hayang sugih hayang gegeraan bae pan jelema menta ka Gusti Allah padahal mah digawe can sabaraha wiridan can sabaraha hayang gegeraan bae Gusti abdi teh can kawin Gusti hayang gegeraan bere abdi teh wanita hayang gegeraan
minta kehadiran dunia yang gegeran sarua minta kehadiran akhirat. Kadang-kadang urang teh kudang teh karak 2 poe karak 2 peuting doang. Gusti Ira diangkat jadi wali goblok bener. Karak 2 poe doang geus asa hebat jas. Malah nganasehatan ke babaturan cara aing hirup mah. Kunaon deui peuting hudang tahajud. Dik naon tuh hirup cek nya teh itu tahajud mah karak 2 peuting doang. Geus dakwah geus pohara jasa. Deui cenah teh hirup bareng tuh geus pokoknya lamun can jelema lamun can tahajud can jadi jelema. Kakak emang ye tidak ditanyakan ke pamajikan nyaho aing dihudangkeun ye kakak tahajud deleukeun be. Masyaallah. Dah ieu hayang gegeran urusan-urusan kahadean teh. Nah ieu mah siksa. Hayang digegerakeun ka Gusti Allah siksa. Percis sakumaha hayang digegerakeun na kahadean emang manusia mah kos kitu. Lamun bae terjadi ku Gusti Allah di kontanan pamenta kah gorengan kafir teh minta yang diturunan siksa andai ku Gusti Allah teh dihayukeun diijabah atulaku dia ilaihim ajaluhum niscaya bakal datang ajal-ajalna atuh bea kabeh daripada abdi iman ke Muhammad geus we turunan bae abdi main geus siksa batu turun-turunkeun siksa kedah pae ku Allah diijabah brek atuh parah kabeh nek ku bahala lakona mun ku Allah langsung dihayeukeun mata ulah tenang turturkeun Allah tek jawaban lazarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanim maka ngantep kaulan agung cek Gusti Allah alladzina la yarjuna liqa'ana ka kafir-kafir anu henteu berharap kapanggih kaula lantaran manehanana teu percaya teu iman itu gianihim ya maun bingung dina kalacutanana salilana lacut bingung. Wari jelema nu marabok emang bahagia bingung. Jelema anu judi emang bahagia bingung. Jelema anu korupsi sanajan nya meuli mobil mewah, gedong mewah dan lain sebagainya tetep ceuli datang ka bahagia bagi bingung sebenarnya. Geus dijelaskeun tetep bingung. Sieun ka dieu sieun, ka dieu sieun, ka dieu rempan, ka dieu rempan. Urang ieu nu senang mah hirup. Ieu urang teh mantap bisa anjrek cicing di majelis teh. Ndek datang ka jam sabaraha bae. Geh ieu teh tenang we. Terus kiai bae, terus sakumaha nyana kenek aing. Gunana takut tenang-tenang. Tenang kumaha? Ngawuduk geus. Hutang teu boga. Pamajikan milu ka dieu. Yehe, atuh ngadengekeun ngaji, atuh tenang, jelema nyalande, kumaha deui? Atuh beres. Tenang. Lah ini eta nu jelas tenang. Mali teh tenang. Tok geura. Pejabat manusia kitu hebatna korupsina gede, mobilna mewah, imahna ge pohara jasa kumaha cak aing bae. Kanu geus beres kan. Si ieu, gas, penjara. Eta teh kan kekuasaan aya di manehna misalna HS nama tetep bae kudu make obat tidur emangnya bisa HS lamun teu make obat tidur teu bisa aya ente ye teh mah balik ka imah salat dahar geus teu kudu make di spring bed langsung bae di keramik hudang-hudang jam 5 eta kan tenang ya cek pemajikan nang bu abah sia eta ku pohara amat heh ngojopak kok kieu kunaon eta ku tenang eta mah can sabaraha encan sabaraha teh mah balik heula ieu mah di majelis keneh geus hees di majelis keneh eta mah geus anugerah panggede-gedena eta mah geus antepkeun geus ulah dihudangkeun pokona jelema nu ngaji di majelis hees ulah dihudangkeun bahkan urang baralik antepkeun anugerah Masya Allah karim tuh ya
lamun ku Gusti Allah digegerakeun pamenta jelema-jelema anu teu iman ka Gusti Allah hayang digegerakeun turunan siksa ku Gusti Allah digegerakeun atuh meureunanan laku dia ilaihi majalun beak atuh ngan geus teu kacarita teu bagus nu menta ku Gusti Allah teh diantap ulah dikukumahakeun eta keur carita asli urusan-urusan ketauhidat urang di imah lamun ngahayukeun pamenta-pamenta pamajikan moal beres urang teh boga kabageuran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere ku urang teh dimomoy pamajikan dek ayeuna teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh pamentana tetep bae ku urang kan teu kacumponan anu urang cicing lah kak bahasana geus kitu teh urang mana meureun teman teh geus bani bang ai geus bisa nyumponan maka geus ye tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu tah geus kak mumpung ngarora keneh kakak balik kula balik imah nu sae emang geus ulah jaritakeun imah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba pun geus tolak kula mah geus teh tolak lamun salakina sarwana heuh jadi tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarra kana hayang ditolak antaran marah pamajikan anak istijabahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ke kos hayang neuk meuli emas hayang gegeraan teh ieu sarua cenah teh hayang ditolak hayang gegeraan aju diayukeun laku dia ilahi majalun atuh selesai geus tolak tilu bain kubro ulah tuturkeun Gusti Allah lamun pamajikan hayang ditolak kajen teh kumaha urang cicing bae urang terus bae kunya nata digebugam anggap urang teh bedugnyana atuh pamajikan ngokos kitu kan nggak ulah lamun dilayanan sarwana beres laku dia ajalum selesai ajal rumah tangga beres ulah antepkeun bae kak ngomong ieu teh rek ngomong sama sekali sama kakak kapul padahal bacana ge sarua bae ngan geus tahan geus ulah ngomong naon tuh dasarna teh bang jelema tuh boga hayang jasa penting hayang nangkon itu beres awe mah kos gitu kabeh awe mah kos gitu geus ulah dilayanan geus mendingan urang mah ayeuna ka jaro kamar atawa ka masjid nangkarak enggak ulah balik geus asar terbalik maghrib tegalik ge isya ge nanya ke haji itu di masjid aya terbalik atuh kunaon cek gitu bae ngabageurang kan nya ge sarua bae haji urang terbalik-balik malah ngariung heula kaji aya di masjid henteu tadi mah ngariung engke bejakeunnya baliknya mulai geus tah terbalik ngahaja nyandahan ngarokok atas ngariung teh ngobrol aya anakna nu leutik apa cek mama ge balik ulah dilayanan awewe mah ulah engke ge nyamperkeun deui emangna kumaha kitu bo lalaki sakieu hesena mahal lalaki lalaki model mana amin bae modal siapa dicempal mahal teh asa kanyana naon deuleunan eta sih tah iya ulah sok dilayanan ieu takbandarul ladzina la yarjuna liqa'ana maka ku kaula nu agung ceuk Allah diantep ditinggalkeun alladzina jelema layar juna liqana
kafir-kafir anu terep teu berharap kana kapanggih kaula nu agung lantaran teu iman teu percaya anu manehanana teh amauna fi tugyanihim anu terus bae bingung dina kalacutanana jelema lacut makan bingung kafir teh bingung ku kakafiranana musyrik teh bingung ku kamusyrikanana jokana jelema anu henteu akur jeung bag-bagan agama bakal bingung kajen kumaha polisi Islam tapi agamana Islam iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sanajan manehana ngalaksanakeun tugas-tugas manehanana di antarana ayeuna teh kapan tugas-tugas masker sarua di jero hatena namanya ngalengis polisi tinggal polisi hatena mah tetep bae ngalengis tetep lamun memang aya sinar Kangjeng Nabian ngalengis tetep bae Gusti sebenarnya mah ieu teh bertolak belakang loba polisi nu bager polisi nu hebat loba henteu sakabehna polisi bajingan henteu ngan mayorit ya Allah ya Rabbi tentara loba nu bager sarua bae tergantung kumaha sinar Kangjeng Nabi nu aya dina qalbuna da urang ge ngabutuhkeun TNI ngabutuhkeun polisi untuk keamanan negara lamun polisi di kumaha boro-boro cek ulah ya boro-boro negara urang liwat bae di dieu mobil asup di dieu mobil asup di dieu mobil asup pertigaan ngancing mun polisi ribut jelema urang butuh ka polisi tuh datang polisi kan urang ngaju drive alhamdulillah urang sok nanyakeun polisi ka mana sih ye lantaran ini gancing ieu mung ele ieu mung deuk mundur hese geus drat tapi ku polisi makan bisa bae sebab nyana anu sohibul jalan kan nya hese urang drive barang yang polisi teh dibutuhkan kan berarti kurang henteu miceun urang butuh ke polisi teh lain lalagaan ketika nu leutik we soal eta tah nah TNI sarua kene we ieu nagara lamun eueuh TNI na kumaha janya nama diciptakeun untuk perang tinggal niat bae anu bener boh cacak-cacak eueuh TNI negara indeu kumaha nya geus siap nya nama perang nyawa ditarohkeun daripada negara digadekeun mendingan aing paeh eta kan tekan tentara kan kudu muslim eta kan sia mah lain nguludan berkat pokona nyawa digadekeun untuk berkat kamustungan jasa teman jelema atuh pora aing mah tah ulah-ulah hayang ngarobana no hayang ngaroba tekad eta beta heuh tah kadanan cara TNI mah tah mah nyawa digadekeun demi untuk bangsa jeung negara kadanan cara eta mah aing mah tah hayang ngaroba eta beta ulah hayang teuing berkat hese dah aing betul leutik jasa jadi kiai itu bisa ngarobah-robahnya nacan heran aing mah da meureuneun teh geus panyakit datang ka paeh bener nya ya Allah akan budakan pun usia iya ya ulah aya awewe teh kemudian mah tetep bae mun marah-marah bae teh memperwatakan awewe teh mah kos kitu mah tetap urang nu jadi sarakina kudu laer tali Aisyah geus lah urang ngaranna ge bibirna opat ieu itu lamun teu luhur ngocomang nu handap ngocomang emang nu handap sok ngocomang loba omong sia geus kitu bae pokona mah guys antap aman ulah sok digegerakeun tenang kege kaduhug sorangan kege geus bener deui mah meunang saminggu ka hadena kakak kula kamari keur minta tolak teh ku kakak henteu dicomponan lamun dicomponan meureun beuh kakak di mana kula di mana tuh kan ngomongna mah kasih itu meunang bae 2 poe ribut deh tolak deui hese juga awewe mah pokona mah jelema bisa ngabangun pabrik jelema bisa ngabangun organisasi jelema bisa ngabangun perkumpulan tapi ngabangun rumah tangga kandas lain lalagan titipan istausu bin nisa khair aing wasiat kaula wasiat ka Kangjeng Nabi sing hade marana kabeh menghadapi wanita sebab awewe hurikot
minad dila diciptakeun awewe mah tina tulang rusuk. Kumaha tulang rusuk? Bengkok. Pain akom tah di mana ku anjeun dilempengkeun atuh kasar tah pecah anjeun ku kumaha ge. Eta geuseuan rumah tangga. Wah ini samtat lamun anjeun menikmati awewe kajeun bengkok-bengkok ge atuh bengkok bae terus piha iwajun datang ka pae bengkok pae ngana. Kurang teh hirup lamun geus bisa berhadapan jeung awewe nu bengkok tapi nyaman geus hebat. Eta lalaki sejati ngaranna nu geus kitu. Ye, atuh nuturkeun awewe bae mah oh lalaunan mun awewe hayang ka mall bae ku urang barengan jeung kakak. Datang ka mall ai nyana bae mah pan sadaekna ai jeung urang mah kan ulah kebal-kebal. Urang atuh pura-pura aya ieu aduh aya janji urang cepet-cepet. Kak, padahal mantan halus ke deui gampang. Oh, padahal mantan boga duit ke deui. Oke taktik atuh. Udah sudah diumbar bae terus. Saya geus sadaekna ke kakak mah di dia enggak di dah. Eta mah teu beres. Sisa lakina teu beres. Tuh, beres. Kurang ajak penting. Ning, tahajud. Cenah tuduh tuh kamari kan diajak ka mall mah sadaekna. Hari diajak tahajud atuh kudu akur ka mall tahajud lamun neng daek tahajud isuk ka mall deui gitu lamun kuari teh daek tahajud moal isuk kan kudu diaping ku urang kajeun lah teu ka mall ge embung tahajud goblok aduh masya Allah tinggal orang mikir bae aing memang menang pemajikan di mana sih asli deui. Ternyata orangana di pondok pesantren Korea cing lu paingan atuh esa di bebenerna oranganan masya Allah aya tuh pondok pesantren cing lu esa jasa boga duit nah titah muludan bae ngaju bae neng eta kan aya RT minta muludan bere atuh duit kakak bae sih heulana neng ge keur teu kaur hese jasa masya Allah neng ieu kakak ieu gitu duit neng bae teh duit neng duit kakak ngomong bae duit neng duit kakak geus kajian geusan bae gara-gara RT minta muludan tungtungna mah berencai dasah ulah ngomong teh persaban teh kadanya pamajikan aing mah kos kitu tah sungutna tah hese dipenta jang muludan hese cek jana sarwana ka pamajikan buku jana ge sarua cek RT aduh aing ngahareupan nu ribut goblok aduh aing mah keur nyapertikeun bahasa-bahasa Cikupa Pasir Gadung di pondok eta kon bahasana kos karitu di Cilongok kan rapi neng aya kene artos tah kasihkeun ka RT tuh kan kanggo naon Masya Allah lele sate eta ku aana bae ge Masya Allah kali entos neng ulah ka mamanda emang kunaon ke duit AA bae emang kunaon sih neng nyebut AA asana ngarempeyak hate aduh balai bapana datar bapak sia mah kos kitu baheula ngeunah na hirup rumah tangga teh mana munciak patana ge gitu baik ya Allah aing mah teu kudu numpakan sia aing mah ngadenge aana bae geus sumbat hirup aing Masya Allah kari tapi nu geus boga pamajikan kos kitu geus antepkeun jabal kebal hirup di dunia ye geus pasobrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifu geus kudu kieu bae di kursi nasib aing meureun nah iyalah ya jadi ieu ku Gusti Allah teu digegerakeun mun digegerakeun beak atuh kabeh endek di mana dakwahna Kangjeng Nabi hayang ka tembong ka deuleu katinggali keistimewaan dakwah Kangjeng Nabi dicaci dimaki diciduhan dihina tetap bae istiqamah Kangjeng Nabi tugas kaula dakwah bae daekeun jeung teu daekeun urusan manehanana hidayah ti Gusti Allah tugas kula dakwah beres entek urang ge kaos kitu tah
jadi kiai teh jadi kiai mah dakwah bae geus geus teu kudu hese pokona urusan deken geus deket urusannya aing mah dakwah bae ieu mah lain kunana dah kiai ngomong doang ulah ka batur kiai bae heula aing mah ngojek bae yang kunana ngaromongkeun aing bae dah budak aing mah jadi Grab aing mah teu beres sama kiai kamari mah pondok pesantren kuari pondok pesantren Grab bagus sing sabar tenang menuju ridho Allah nunggu bongkeun ambalaya tetep tegep bae engke ge haseup ka istiqomahan urang ka ambu henteu kudu diomong-omong ku urang haseup kelurusan hate urang ka ambu ku makhluk-makhluk ku jelema-jelema teu kudu diomongkeun teu kudu diajak teu kudu make pondok pesantren asupendia al jahannamiyah teu enggak kurang lurus menuju Allah engke haseup na katanya ka ambe ku jelema wa idza massal insana durba ngaramina wallahu a'lam bissawab Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillah ajma'in Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i was salihin